Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggone ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sajabana ti jemlong hadak-hadak beser oge bujurna ngadurut-dut malah make kabawa jeung bukurna sagala kasima sarta ngarasa sieun anu pohara. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ku kasieun mah sagala oge sok ngadadak robah ingetan robah kalakuanana, ingetan ngadadak pikun kalakuan jadi kawas budak. Saperti kaayaan kolot-kolot na Gumilar si bongkok malah pamurtala pisan anu dina tingkat ilmu panemuna beunang disebutkeun luar biasa. Kumireungeuhna si colat ayeuna teu burung kabeh oge pada ngayak-yak karempeyak. Gujur kokompodan ngadadak jadi berat asa aya nu muntangan. Awak ngedeg-deg teu beda we ti nu keur muriang. Sengar-sengir, silih reret, seuri maur, bangun teu hayang. Bari samarampa samar pola. Jaba dihandap gogoyobod, teng bensin bocor, jeung knalpot ngadurut-dut. Geus puguh juragan manor besar Sukarta jeung Panata. Malah nu kasebut paneurima apan nepi ka ngabayabah. Kawas budak nyeri beuteung, kababayan dina calana. Ngan aki sidik nu tetep pangger. Ukur nyak meusan ngarasa paur mireungeuh rangetengna huntu si colat jeung sihung-sihungna anu lalencop sareukeut. Mangkani harita teh sasat tinggal berewek we nya saak awak Panata ngan untung kaburu dihulag ku Gumilar. Naon colat sok ngareurewas ari datang teh. Gumilar bari ngusapan hulu maung bangun deudeuh naker. Gerem. Si colat nembalan lirih. Beungeutna nu tadi nyang hareup sagemlengna ka Panata. Ayeuna mah ngaledotan kana tur Gumilar anu keur dongko. Buluna ngagaris kana leungeun Nya Arum anu keur muntang pageuh. Bari ngasupkeun sirahna kana dada salakina. Ari gastruk, ari gurubug we Nya Arum ngagurubug. Bari muntang kana beheung Gumilar. Cenah
sarta bab we teu nyarita deui bari ngabiri gidig. Beungeutna napa dina beheung gumilar. Badis we budak ogo keur diais ku indungna. Nyarum ge kitu. Bari muntang teh sukuna mah morongkol. Naon yum? Moal naon nung? Apaan ieu teh sobat engkang? Cek gumilar bari ngarenyu lucu mireungeuh polahna. Ih. Sieun. Si bari garawak we ngegel kana beheung gumilar. Atuh gumilar ngagurubug. Aduh. Nanaonan ieu teh yum? Mun dieu ngeg. Teu kabat gumilar nyaritana, kabur bab dewe ditungkup bibirna ku leungeun Nyi Arum. Cek gumilar ngapeun. Tapi Nyi Arum ulah boro-boro cengkat, nemalan oge henteu. Malah muntangna teh kalah ka beuki ti peperekat. Tina kacida ngarasa sieuna. Sanajan nya oge si Colat teh sobat salakina, sakali ieu mah tetep we sieun. Kasalaki bager soteh, ka batur mah cacantang tu. Ngaran-ngaran sato galak teh sok ngrekeb manusa. Nuhun Colat. Dipanggihan nya. Ngan wayahna ulah lila-lila. Ieu nu sejen sarieun. Gumilar nyarita deui, bari teu oleh ngusap-ngusap pundukna si Colat. Gerem. Si Colat disada deui. Jurung kunung, awakna ngajungkung. Bulu beheungna muriding, gebay. Ngabatek awakna. Terus calawak. Bari yang hareup ka panata anu keur aniprek berat ku calana. Huntunan ulah lencop disangerengkeun. Huluna gudag-gideg. Sedeng suku hareupna nu sabelah teureureuh ngoetan taneuh nembongkeun kuku-kukuna nu sareukeut sarta ngareluk. Mun bisa ngomong cara manusia mah manehna teh nembalan. Moal waka nyingkah lantaran tadi neuleuh tingkahna eta jelema ngaguna sika kanu jadi sobatna. Ih, moal nanaon Colat? Tadi teh heureuy lain sanyana. Gumilar nyarita deui, kawas nu surti we kana polahna si Colat. Gara balik anggur. Lain ngajurung laku. Ngan bisi kumaonam. Keun engke hayang seubeuh tepung mah. Kula rek nganjang ka tempat Andika. Ayeuna mah wayahna we. Ieu para mitra kaula hariwangeun. Ceuk Gumilar bari nepak bujurna. Gerem. Si Colat nembalan lirih. Jurung kunung hudang. Malik ka Gumilar bari ngaledotan kana sukuna. Terus Malik mencrong ka panata. Lagedai. Manehna indit ngalenghoy. Palebah panata manehna nyangereng bari ngagereng. Minangkana mah ngancam. Jerat gajilang we luncat kanu poek. Les we teu ka tembong teu kadenge keresek-keresekna acan. Geus kitu mah. Kakara sarerea ting kulisik bari ngarenghap narik napas. Jekes kadenge dehemna. Lumayan rada ripu oge. Salila-lila mageg ambekan teh. Ngan panata siampang leungeun nu teu usik teu malik lantaran berat ku momotna. Katambah deui bieu basa si Colat ngagereng teh beuki tambah-tambah we ngaburusutna teh. Ongkoh deui lelembutanana mah geus ka mana boa asagep we pundukna ditekuk maung. Aduh. Bauna nahaon teh? Saha nu medut? Meni kabina-bina teuing kieu. Mang Dekong ngejat bari mencet irungna. Tembong ayeuna mah kumis-kumisna geus centang deui. Tadi mah keur aya si Colat mani mulapes kawas nu kabanyur ku cai. Pangupana. Cek si bongkok bari milu ngejat sorana ngirung. Kakara ka ambu ayeuna mah meleding bau jengkol. Tadi mah bubuhan katungkulkeun ku kasieun we. Teu kumaha onam.
Sok ngaributkeun Pak Nyi mah. Kumaha atuh salajengna urusan pun incu teh juragan. Aki sidik satuluyna malik ka Juragan Sukarta. Teu kedah kata terasan Pak Nik atos we ulah aya rahmat kamalena. Ku kitu teh mah Juragan Sukarta teh teu yakin-yakin teuing yen Gumilar kitu petana. Kaduana piraku atuh ngarasa teu paur ku tindakan si Colat engke. Moal aya gantar kakaitanana juragan. Aki sidik ngayakinkeun. Taya panginten Pak Nik. Tadi ge kuring mah rada sangsi boh bilih pun anak teh akon-akon. Mung lepatna teh ieu pun lanceuk rusuh teuing. Nyuhunkeun dihapunten we kusadayana. Juragan Sukarta tungtung nama nyalahkeun ka Panata. Oge satuluyna sasadu ka Pak Nik. Maksud nama menta dihampura ka Gumilar. Nya langkung nuhun atuh juragan. Perkawis eta mah sami-sami abdi oge sadayana nada dihampunten. Jalmi mah enggoning kaluluputan. Tara aya nu salamina lempeng bener. Sok aya we codekana teh. Numawi aya hukum pasangan oge. Nyaeta hade jeung goreng. Aki sidik bari miheulaan nyolongkrong ka Juragan Mandor Besar Sukarta jeung ka Panata anu masih keneh aniprak we dina taneuh tacan daekeun cengkat. Atuh saterusna dituturkeun ku sadarea pada sungsong sasalaman. Sanggeus kitu mah henteu ngalobakeun deui carita bring we sadarea budal ti dinya. Aki sidik sapara kanca muru bedengna paraksa. Bari mapag pamajid nu geus igeg-igeg teu matak haribang teuing. Juragan Mandor Besar Sukarta jeung Panata ayeuna mah langsung we muru ka bedengna. Tapi jalanna mah libir, nyingkahan jelema-jelema anu loba, malah susulumputan balikna teh. Lantaran boga kaera meureun. Sedeng di tempat pakalangan ngadu hayam geus comrek tiiseun. Tinggal oborna we nu masih ngabebela hurung keneh. Di jero imah Cinekul Bariji jeung pamajikanana ngemitan nu ngajolor duaan. Jadi manehna nu katempuhan kudu ngurus ngurebkeun mayit sadua-dua. Kanca dangu sadayana. Sadatangna ka bedeng. Gumilar rak dak we ngadongengkeun kajadian tadi keur waktu di panglalajoan. Nyaritakeun kalakuanana Neng Nani nu akhirna nungtun pasendatan jeung Panata. Rupana bae Neng Nani teh ngahaja bebeja nu lain-lain nu sulaya jeung kanyataanana. Kajurung ku teh hasud lantaran kahayangna teu kalaksanakeun. Sabot keur ngadarongeng, anak gurutuk teh tatangga-tatanggana baralik ti panglalajoanan. Ribut hari beus-beus majarkeun teh si Colat ngaranjah ka tempat raramean. Ngadon nyerbu tukang sate, nyokot ping-ping domba sadua-dua. Tapi teu kabejakeun aya korban manusa. Iwati nu keur barang beuli saurang sukuna ngarumpak pameuleman sate. Tukang satena weh deui sirahna benyut lantaran ti kusruk kana paso wadah cai pangumbahan. Lantaran waktu rek lumpat sukuna ti kudawat kana sarungna nu ngadadak udar. Nu saterusna ngajuralit sirahna teuleum kana paso pangumbahan piring. Atuh teu kira-kira Gumilar reuwaseunana.
Teu ngalobakeun carita deui, balecet we manehna muru ka pabrik. Bari sakalian rek nganterkeun Aki Sidik. Pamurtala jeung si bongkok marilu lantaran rek mareuting di imahna Aki Sidik. Ngan Ki Rasim jeung Ki Sabri maranehanana mah duaan bebeja ka Pamurtala. Ngan karlas we duka ka mana. Takiran bae rek ngadatangan tempat-tempat main pikeun ngadukeun untungna bari ngadagoan datangna beurang. Sadatangna ke tempat raramean anu tadi kungsi barira teh ayeuna mah geus rempeg deui. Sanajan sigana teh boh anu ngaramen, boh anu keur lalajo. Bari rada cungas-cingeus sieun si coreleng datang deui. Tapi tetela korban manusia mah eueuh. Lantaran maksudna ge si cola teh ngan ukur neangan hakaneun. Ongkoh da ka manusia deui mah tara daekeun ganggu ayeuna mah. Sanajan sato manehna oge ngarti yen manusia teh sajenis sobatna. Teu gana-gana ngaganggu ari teu perlu teuing mah. Torojol Arman ngahaja nyusulan dititah ku Nyi Arum pikeun ngabaturan gumilar. Pring atuh sarerea kaluar ti wawangunan pabrik muru ka imahna Aki Sidik. Diulah-ulah oge. Keukeuh we gumilar teh hayang nganterkeun. Ongkoh deui diajakan ku Pamurtala anu ayeuna geus mimiti kataji ku gumilar. Maksudna hayang samemena ngobrol. Anu pikeun Pamurtala mah gumilar teh geus diuji lain jalma jore-jore. Boa tingkat kabisana leuwih luhur tibatan manehanana. Geus kabuktian waktu dicoba basa sasalaman tea. Atuh tadi kabireungeuh ku panon pribadi. Waktu bah jagur rek maragatkeun pamajid. Apa nepi ka ngajarigjeg lantaran ditakis ku gumilar. Sedeng gumilarna teu naon-naon, teu gedag bulu salamar. Balik ti Aki Sidik geus peuting pisan. Malah karasmenan di pabrik teh geus loba nu teu maen. Jalma-jalma ayeuna mah ngagarulung dina panggung wayang golek nu ditanggapna nepi ka barai beurang. Harita teh dalang kayat nyaeta dalang bintang ti Garut. Ari ronggengna Nyi Mene juru kawih kasohor zaman harita anu matak dedengeun geureuleukna. Kolot-kolotna masih keneh tinggal endut we ngadarongeng. Si Horeng Bahdira jeung Paraksa keur ngabadamikeun perkara Arman nu aya patula patalina jeung Nyi Ningsih. Memang ti beurangna Arman nyarita ka indungna menta supaya buru-buru diuruskeun pikeun nanyaan Nyi Ningsih ka indung bapana di Cipacing. Nu akhirna sarerea sapamadegan minggu hareup sarerea rek ngabring ka Cipacing nanyaan sakalian terus ngajadikeun jeung nangtukeun walimahna. Maksudna moal dilila-lila deui. Pokona mah asal salamet ginulur karahayuan. Ulah kurang naon-naon. Nepi kana waktuna anu geus ditangtukeun, bring we sarerea miang. Nu ti Garut oge sakalian marilu lantaran rek terus baralik. Ngan Mang Dekong jeung Mang Salhapi. Saberesna ti Cipacing teh rek terus naluturkeun deui ka gumilar ka Miramare. Ngarasa melang kanu jadi incu lantaran inget ka Bah Jagur. Sok sieun engkena balik deui. Ngaleosna ti heula teh sasat can putus urusanana. Teu mustahil mun engke ka hareup bakal datang deui ngajorag ka Miramare. Datang ka Cipacing teu wudu pada ngabageakeun jeung ngabaeukeunana. Di imahna Mang Salhapi nu ayeuna geus dicicingan ku anakna Pa Aleh. Pahibut narima semah nu teu disangka-sangka. Tur lain saeutik-saeutik jumlahna. Bahdira mah saanak pamajikan Katut Paraksa jeung Maimol terus we muru ka imahna nu bareto. Nu ayeuna dicicingan ku salah saurang muridna Bahdira. Mang Dekong. Ki Parta Katut Nyi Asmi ditempatkeun di imahna Pa Aleh. Nu di imah Mang Salhapi mah ngan Asmita jeung Nyi Esih
Katut Gumilar jeung Nyi Arum. Ari anakna Pak Aleh jang Encuy jeung Nyi Kinoh kapaksa we mered kadulurna. Didedetkeun di dinya mah puguh heurin teu bisa kaeusikeun kabeh. Kanca dangu teu dicatur kumaha carana anu nanyaan. Kocapkeun geus prung we Arman Laksana direndengkeun jeung Nyi Ningsih kalawan salamet lungsur langsar teu pinanggih jeung halangan harungan. Sanajan hajat walimahna istuning basajan pisan. Nu daratang mah teu sirikna salamur cipasing tomplok kabeh. Ongkoh dasa kalian jeung nyunatan budak yatim si Sardi. Anakna Nyi Karsih lantaran bapana geus heubeul maot. Atuh minangka ngariah-riahna teh kendang penca ngemprung nepi ka peuting pisan. Nu ngarigelna murid-murid Bahdira ting kalayang pilih genti. Malah Bahdira sorangan pipilueun majarkeun teh turun kaul cenah. Mang Dekong nya kitu keneh kapaksa digugujeg bae ku Bahdira teu meunang embung. Geus puguh Ki Parta jeung Asmita mah karepna masing-masing. Da eta cenah ari ngadenge kendang jeung kempul teh suku manig geus kekejetan. Ngan mangsal hapi jeung paraksa anu teu pipilueun teh basana nyeri cangkeng urut lumaku sakitu jauhna. Peutingan direuah-reuah teh panganten mah megod we dinggona. Dibaturan ku Gumilar jeung Nyi Arum galuntreng opatan ngadarongeng bangun pogot naker. Babakuna mah keur ngagaronjak panganten. Pangpangna ngagaronjak Nyi Ningsih anu gawena teh ngan uman imen semua era. Ari Arman onaman da puguh lalaki digonjak teh kalah ka ngajakeun ngahaminan teu kirim-kirim teh riuk-riuk atoh we nu aya jauh tina basa era da puguh geus kacipta ti anggelna keneh. Engke mah teu kengeng eraan kitu ning. Nyi Arum kawas nu heueuh we mapatahan panganten awewe. Pamaket masuk punungan, komo upami ditonggongan mah. Geura maneh sok tarasa-asa deui. Nyi Arum nyaritana bangun dari anaker. Tapi bari dibarengan ku karacam kereceum kasalakina. Nah, sok naon kitu ce? Nyi Ningsih rutret kasalakina jeung ka Gumilar. Paromana bangun kaget. Nanti diwartosan gitu ku emak. Walon Nyi Arum api-api nyaritana. Sok atuh kumaha gitu ce. Nyi Ningsih nanya deui, kawas nu panasaran pisan. Eta sok ngarawe geura. Walon Nyi Arum bari nahan piseurieun. Monya ce. Nu ngarweg sagala. Naleres kitu. Nyi Ningsih teu percayaeun, tapi ari beungeutna mah ngariuk muringis. Teroskeun eta Kakang Uum. Nyi Arum malih ka Gumilar. Nyelumpat we ka emak naha. Nyi Ningsih ngadelek ka Arman anu keur nyerengeh we bunga atoh heunaker. Teu kengeng atuh. Da kumaha ge moalnya diwaro da terus janten kawajiban Kang Arman ayeuna mah. Bade dibeureum bade dihideung ge Kang Arman anu kagungan. Nyi Arum nyerengeh. Nya kedah cicing we nya sanajan direwaeg teh. Nyi Ningsih rutret deui ka Arman jeung ka Gumilar. Sanes kedah cicing. Nya kedah kumaha atuh ce? Lawan ulah diantep tuman. Dilawan kumaha je? Moal oge kiat atuh ngalawan pameget mah. Nyi Ningsih teu kebat nyaritana. Pas semona ngariuk kaget. Ieu mah tampiling we ku pipi. Piraning laki moal sabaraha tanagana geura teh.
Nyi Arum nyikikik ngusek kana tonggong salakina. Yai, si Cece mah doanya mana teh laras. Gitu geningnya buat mapagaan teh laras. Capilus Nyening sih merong ka Nyi Arum bangun keheul. da teh laras. Cece mah da sanes lulucon. Nyi Arum bangun dari anaker. Ayeuna mah nyaritana teh. Kang oge kitu we nya. Sok ngaraweeng ka Cece. Nyining sih bari ngareret ka Gumilar. Tara Kang mah da ceceuna ge tara nonggongan. Anu mawi ning oge kedah hideng. Gumilar milu mairan pamajikanana bari nyerengeh. Tah Kang Arman ge moal nyaning. Da ning oge tang tos hideng saperos Cece nyaningnya. Arman emrong bari mesem leleb. Sarta ret panona ngareret ka nyining sih bangun anu geus kacida laparna mun hayang dahar mah. Yai, duka Nyining sih ngalius nyumputkeun beungeutna. Rei beureum nambah-nambah manis keretan beungeutna dina hiasan anyar panganten. Engke mah moal teu kokomongan geura. Yah, urang kapayun we. Keuna panganten mah antep tong digamahan. Cek Nyi Arum bari cengkat. Mending ge bade ngiring we kapayun. Sieun diroeg Nyining sih bari rek cengkat rek nuturkeun ka Nyi Arum. Teu kayang kaluar ti kamar panganten mah. Bisi kasarad ku jurig burayot. Nyi Arum bangun dari nyaritana teh. Di dieu mah datara aya jurig je. Nyining sih teu percayaeun. Betul kayang diwartosan. Biasana da ka panganten mah sok disampeurkeun jurig burayot. Anu mawi ulah kaluar eta teh pantranganana. Malah dina jero saminggu mah omat ulah kaluar magrib. Cek Nyi Arum bari metot leungeun salakina. Bari nyeh ngajak seuri heula ka nyining sih. Geus kitu mah kojengkang we kalaluar ti enggon panganten. Ting koloyong nyampeurkeun ka hareup nempokeun nuker tingkalayang dipirig ku tepak dua. Irama tarompetna mani ngagelik teu beda we ti nuker ceurik ngabangingik. Kanca dangu di luar masih terus we uyah-uyahan saruka bunga. Di kamar panganten mah geus jempling. Sigana jempling soteh. Da sanyatana mah duanana keur galecok ngawangun carita anyar. Carita nu mandiri ngan wungkul keur nu gamadanan. Nu sejen mah sama sakali teu meunang nyaho. Sumawona mun hayang ngadengekeun es duning dipahing pisan. Bantrok jeung basa pamali teu beda ti ngaganggu buah koldi. Wani ngarempak geus pasti bakal tideuha. Teu beda ti nasibna karuhun urang baheula Nabi Adam jeung Babu Hawa. Nepi kalumungsurna ti sawarga lantaran keuna supata ti Nu Maha Kawasa. Kanca dangu ngan saminggu riung mung pulungna di Cipacing. Asmita jeung Kiparta katut bojo-bojona geus ngabiur ka Garut. Gumilar jeung Mang Salhapi katut Mang Dekong nya kitu deui para sesepuh anu sejena. Terus marulang deui ka Pakidulan. Nu pangantenan mah jul we pada naringgalkeun. Keun bae da geus salamet ieu
ngan kari runtut rautna sarta mulus rahayuna. Kuat ngarandapan gogoda rencana nu memang pikeun jalma hirup mah mangrupa sasekelan nu teu bisa disingkahan. Pasti bakal karandapan. Ngan datangna heula jeung pandeuri. Lantaran eta teh mangrupa hiji ujian hirup. Bohongan aya basa sabar jeung tawakal sarta iman ka Pangeran. Memeh marulang teh. Asmita mah jeung Kiparta ngagalendut we mapatahan ka Gumilar. Gegedena mah nyaram supaya ulah kula kulit dikontrakan. Leuwih hade kudu daek dagang. Pikeun modal mah. Kuitu kuhieu oge pada nyanggupan. Boh rek kana balantik bako. Nurutkeun bapak kukutna atawa kana jual beuli areng. Nuturkeun lacak usaha nu jadi bapana. Kuduanana oge pasti bakal dijejeuhkeun. Ku Gumilar disanggupan. Puguh manehna sorangan taya harepan pikeun hirup dikontrak mah. Paling-paling meureun ngan saukur jadi kula-kuli biasa. Pasti engke kaharep mah bakal nuturkeun lacak nu jadi kolot-kolotna di Garut. Ngan saayeunaeun mah rek cicing heula we di Miramare nuturkeun nu jadi mitoha. Kurang hade jol-jol ditinggalkeun mah. Maklum saronoeun keneh. Da moal teu kacida beratna ditinggalkeun ku Nya Arum. Puguh anak awewe ngan hiji-hijina. Ari pikeun Nya Arum mah masih dibawa pindah iraha-iraha oge, geus ka Rong, moal nepi ka Mungpang, geus ka Koreh pamadeganana. Sanajan sakumaha beratna oge kanu jadi inung bapa. Ari dibawa pindah mah kun jadi salaki nya teu majar kumaha. Paribasa cul kolot moro kajodo. Sanajan dibawa kana liang cocopet oge nya kudu daek we nuturkeun. Kanyaah kanu jadi kolot mah sanajan pajauh kahalangan kulegana lautan oge bisa bae dilaksanakeun. Kahiji kitu. Kaduana aya gerentesna Aki Sidik. Cenah rek mere elmu deui ka manehanana. Kasanggupan Aki Sidik ieu teh sanggeusna nyaksian basa riributan jeung Mbah Jagur. Bisi bae di akhir baring supagi datang deui ka Miramare. Lantaran mun dilawan ku elmu nu geus aya mah kawasna bae rada-rada hese diragragkeunana. Kusababna nu matak Aki Sidik rek mere deui hiji elmu pangawruhna ka Gumilar. Duh ka elmu naon. Lantaran ku Aki Sidik sorangan tacan disebutkeun. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.